Mau orang hoyong yang taufik toat di pasien kawasa daek toat atuhnya cara yang paling efektif nu pertama kudu tobat heula tobat kadinya. Nah gitu gini nya taufik tobat bisa hasil taufik toat bisa hasil dengan cara tobat margi fa inna syu'mad dzunub yurisul hirman ari awona nu jadi dosa eta teh matak ngawariskeun kana terhalang nya awona dosa teh matak ngawariskeun kana kahalangan tina taat embung taat lah wegahna kana taat ieu berat teuing eta ya hirman nya ya terhalang ari laksana si alhamdulillah ngan teu laksana tak ya hirman ya penghalang naon penghalangna eta gorengna dosa teh goreng dampak dosa teh